Bos, kumaha Mang? Alhamdulillah. Ieu teh Wah, naon tuh Mang Jack? Ngomong atuh si teh kuya. iya. Iya, Bos, bade nyungkeun tulung. Minta tulung naon Mang Jack? Iya bos, pinjam duit si paman teh ngan ngomongna eraeun. Duh, Mang Jack, hampura duit mah eueuh, abi keur kosong pisan. Manawi teh aya piraku teu percayanya Bos Areta. Entah sakieu atuh, Bos. Rambut motor lah sakedap. Wah, dipake motor mah Mang Jack. Jadi sakedap dah mau lami. Wayana motor mah dipake Mang Jack. Teu percaya urang nya mah ieu. Tah, ieu budak leutik disimpan di dieu. Yo, bisa ajar kena dibawa kabur motor moal, tah jaminana. Ieu budak leutik. Jadi aing paman. Terus hubungan paman ieu si Obot teu percayaeun teu pada nginjem.